Bismillah abdi ngawitan macakeun ieuna doman mugi janten kasaean ulah janten kaawonan maksudna ieuna doman ngemulakan lalieun hapunten kanu can terang abdi sejanga wartosan eling-eling para istri masingnya kana diri tutup aurat masing buni eta teh parentah ti Gusti katerangan tina Quran nutupan aurat kawajiban pikeun istri anu Islam pameget ge teu kasingsang auratna ka para istri sadaya badan katutupan dampal panangan jeung rarai eta mah wios katinggal upami nganggo raksukan kaena sing serba lebar teu kenging ngapaskeun badan eta parentah pangeran ayeuna tos akhir zaman seueur istri kaleuwihan nutup badan suka hayang nganggo acuk dapon nyangsang istri di zaman kiwari niru kalalaki nganggo acuk meni seksi narik birahina lalaki teu saalit para santri kabawa masa kiwari kana aturan parantos lali nutup aurat teu buni taya hukum nu miwara nutup aurat sakahayang nganggo calana pas-pasan pisan aurat oge katembongan lamun
pareng nganggo tudung ngan ukur jadi hiasan lamun pareng nganggo tudung pedah reka pangaosan sing hawatos kana badan sing emut kana ancaman jahanam teh tos ngantosan mun urang tos dimaotan jahanam teh tos ngantosan mun urang tos dimaotan.